Nyieun borondong alias popcorn ala-ala rumahan. Nah, jadi ceritanya barudak ieu aing tina online meuli jagong. Tadak sapak ieu hargana sabaranya 8.000 nya apa 12.000 aing menang 2 pak. Laju ieu ku aing dak nek ngajajal diolahkeun. Tah di dieu aing make mentega atuh dak supaya rada ngeunah teh apan mentega mah. Tah di dieu lanjut ku aing dibuka dak coba ku aing setengah bae heula aja pastina mah murunjung mun loba-loba mah. Tidak lupa sedikit diguarkeun dan lanjut ieu ku aing diuyahan heula biar ada rasa atuh rada asin-asin gimana gitu. Terus lanjut ieu dak ditutupan heula. Atuh heuh lamun henteu ditutupan dak mana ting brak-brek brok meureun ka mana mendinya ieu amburadul anceleng-ancelengan atuh heuh untungna bae ieu aing di dieu boga panci. Pancina panci pamanggang atuh heuh dak ge aing sok nyieun kueh kapanan atuh keur kadang-kadang keur daek jeung keur ai bisa gitu. Tah kadeuleuh ku dadari nya barudak ieu wanikeun tuh geus murunjung kilang ge ku aing ngeun make setengah doang. Tah ieu geus asak mukuna badak jak geus repe heuh teu wani mukakeun aing mun caleng-celeng kene mah jasieun nyamber. Tah setelah diguar-guar ieu geus rada tiis dak lanjut ku aing dikana topleskeun atuh heuh dak lumayan bae nya ieu usim hujan mah nu kieu ge atuh teu jadi daging meureun dak nya nu kieu mah atuh sari gabus ieu ngeun tabe cik aing mah ngeunah bae ai tina sungut aing mah. Tah lumayan ya dak heuh meunang setengah toples gede walaupun ngeun setengah bungkus. Tuh atuh ngeunah be pokona mah dak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.